Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Mugia sehatnya. Alhamdulillah tepang deui sareng Umi Siti. Dina pangajaran bahasa Sunda masih pangajaran 5 ngeunaan ngabiasakeun hirup bersih jeung sehat. 68 bagian D nulis. Nomor 1 ngalengkepan kalimah. Parentahna lengkepan kalimah dihandap ku kecap-kecap anu geus disadiakeun. Aya 10 soal jeung pilihanna ti A nepi ka J. Pilihanna A. Rieut, B. Arateung, C. Nyeri huntu, D. Nyeri beuteung, E. Malaria, F. Dipariksa, G. Dikuras, H. Diinpus, I. Didahar, J. Dikumbah. Soal ti nomor 1 dugi 10 lengkepan ku hidep ku kecap ti A nepi ka J. Nomor 1 anu tara mandi mah sok titik-titik. Lengkepan kecap ku iya B. Arate. Jadi anu tara mandi mah sok arate. Nomor 2 ulah hujanan atuh bisi titik-titik. Lengkepanna ku A. Rieut. Jadi ulah hujanan atuh bisi rieut. Nomor 3 ngadahar anu lada teh matak titik-titik. Lengkepan ku D. Nyeri beuteung. Jadi ngadahar anu lada teh matak nyeri beuteung. Nomor 4 reungit sok mawa bibit kasakit titik-titik. Lengkepan ku E. Malaria. Jadi reungit sok mawa bibit kasakit malaria. Nomor 5 loba ngadahar nu amis-amis sok matak titik-titik. Lengkepan ku C. Nyeri huntu. Jadi nomor 5 loba ngadahar nu amis-amis sok matak nyeri huntu. Nomor 6 kadaharan anu dieunteupan laleur ulah titik-titik. Lengkepan ku I. Didahar. Jadi nomor 6 kadaharan anu dieunteupan laleur ulah didahar. Nomor 7 memeh di dahar atah lalab teh kudu titik-titik. Lengkepan ku J. Dikumbah. Jadi nomor 7 memeh di dahar atah lalab teh kudu dikumbah. Nomor 8 ngarah reungit teu nyayang bak kudu titik-titik. Lengkepan ku G. Dikuras. Jadi nomor 8 ngarah reungit teu nyayang bak kudu dikuras. Nomor 8 anu gering teh ku dokter keur titik-titik. Lengkepan ku F. Dipariksa. Jadi nomor 8 anu gering teh ku dokter keur dipariksa. Nomor 10 sabab geus ripuh pisan pasien teh terus titik-titik. Lengkepan ku H. Diinpus. Jadi nomor 10 sabab geus ripuh pisan pasien teh terus diinpus. Untuk latihan 2 melengkapi kalimat. Caranya seperti contoh. Yang pertama, kata yang ada anak panahnya ditambah dengan awalan di. Seperti contoh nomor 1 rawat, dirawat. Baru dimasukkan ke kalimatnya. Jadi anu gering parna sok dirawat di rumah sakit. Contoh nomor 2 kumbah ditambah awalan di. Jadi dikumbah. Sehingga kalimatnya mun rek ngadahar jambu kudu dikumbah heula. Sekarang kita coba
prak pigawe seperti contoh. Nomor 1, bawa. Ditambah awalan di menjadi dibawa. Masukkan ke kalimatnya. Mun gering kudu dibawa ke rumah sakit. Nomor 2, pariksa. Ditambah awalan di sehingga berubah menjadi dipariksa. Masukkan ke kalimat. Alus nama nu gering teh dipariksa ku dokter. Nomor 3, bere. Berubah menjadi dibere. Sehingga kalimatnya nu gering dibere ubar luyu jeung panyakitna. Nomor 4, piceun. Dipiceun. Sehingga kalimatnya runtah kudu dipiceun kana tempatna. Nomor 5, pake menjadi dipake. Sehingga kalimatnya cai ngeyembeng sok dipake nyayang reungit. Nomor 6, payung. Dipayung. Iya betul. Kalimatnya indit-inditan keur hujan mah kudu dipayung. Nomor 7, titah. Berubah menjadi dititah. Masukkan ke kalimat menjadi anu gering sok dititah dahar ubar ku dokter. 8, taher. Ditambah awalan di berubah menjadi ditaher. Masukkan ke kalimat menjadi cai inuman kudu ditaher tepi ka ngagolak. Iya. Silahkan dikerjakan latihan 1 dan 2 di buku kalian halaman 68 dan 69-nya. Ya, wilujeng ngerjakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.